Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب. وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه. أم يقولون افتراه. قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم تحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. وربك أعلم بالمفسدين. وربك
wa ma kana hadzal qur'anu ayyuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab wa tafsilal kitab la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluh kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim fanzur kaifa kana aqibatudz zalimin wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana hadzal qur'an yuftara min dunillah. Ya Allah. Wa ma kana juga ayat hadzal qur'an eta ayyuftara yang dijieun-jieun Qur'an. Kalau dijieunnan itu billahi titian Gusti Allah. Quran lain bikinan saja Gusti Allah. Jadi nungguin Quran kan sabur Gusti Allah. Walakin tetapi diturunkeun di Quran tasdiqal ladzi karena ngabenerkeun kana perkara-perkara kana kitab-kitab baina yadayhi anu aya di tangan-tangan jalma-jalma kafir nyatana kitab-kitab anu geus diulang. Quran teh lain dijieunna lemah, lain dijieunna asal kama asli dan Gusti Allah. Quran teh diturunkeun karena ngabenerkeun kitab-kitab anu tila nu geus aya diturunkeun ka manusia ka Nabi Muhammad. Wa tafsilal kitab eta kina maka tawallahu minal ahkam wal barihat. Jeung Quran teh diturunkeun karena mertelakeun kitab, mertelakeun hukum-hukum anu dituliskeun ku Gusti Allah. Waktunya oge liana hukum-hukum anu dituliskeun ku Gusti Allah dina kitab-kitab anu tila. Lawebat aya kamana-mana bihi dina Quran. Eta teh mitrobil alam diturunkeun teh ti Gusti Allah anu mangeranan sadaya. Kuliah birofi tasdiko tafsila kitab diri huwa bisa dibacana tasdiko di tafsila nanti dirofakeun ya. Walakin tasdikul ladzi baina yadayhi wa tafsilul kitab takdirkeun huwa lakin huwa tasdikul ladzi ya. Am yaquluna iftarah bal ayaquluna tapi
Nah ngaromong padahal ngaromong ieu jalma-jalma kafir iftar jijieuna hukana Quran dan jijieuna ngarang ka Muhammad kana eta Quran. Nah geuning ahli jalma-jalma kafir ngomongna teh Quran mah eta mah jijieuna Muhammad. Geus ayeuna makin bisa terpercaya kul bedakeun bae jeung kasih Muhammad faktu sok gelang datangkeun arah jeung kabeh di suratin sasurat bae mislihi nu sarupa jeung Quran. Geus padu sasurat bae. Surat anu paling pondok surat apa? Ina atoenanya sebuah ayat kita tilu ayat. Terus ayat apa dia pejieun teh tilu ayat anu sarupa jeung Quran. Ya, sarupa jeung Quran palu tilu ayat fil fasalati wal baladati. Saruakeun sok mukni pangieunkeun kalimat anu siga Quran tong loba-loba gitu nya kalau sabaraha panu tilu ayat bae anu fasohatna anu balaghahna siga Quran nya fa innakum alabiyyuna fusaha pan maraneh teh kabeh urang Arab para sehat waktu harita tam terkenal ieu ahli sastra daerah Arab itu, wah pokoknya mah pangharepat kasih. Sok kumpulkeun teh. Nya wadu sok geura ngundang arajeun kabeh lilian ti ari. Jang nulungan kana ngieun sok geura menta turun ka sakumpulkeun anu palalingker pangnyieunkeun susunan kata-kata anu saperti Quran dina kasehat jeung balaghah loba-loba panu tilu ayat teh. Kumpulkeun manis takotum sok sakawasa arajeun kabeh saha teh pokona mah ngondang saha bae bisa ngondang jin ngondang naon pokona mah kumpulkeun min dunillah saleh Gusti Allah ing kuntum shadiqin lamun nya anjeun kabeh bener dina omongan anjeun bahwa eta bulan jijieuna Muhammad pan palam yang di luar tarika teu bisa ayolah kami dia bisa cenah. Ayo marang alfil nya kami bisa cenah bahasa teh kepada alfil alati ampuhu tawil terus kali itu teh alfil gajah alati ampuhu tawil abiruna panjang heunana haneh tanah arti terus aya di antara anu nyoba gitu tapi dah bisa nyusun ke kata-kata seperti Quran datang ke kiamat moal aya anu bisa ngarobah Quran moal aya anu bisa nyusun kata-kata seperti Quran dina pasehat jeung dina balaghah bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmi bal kadzabu balika ngabohongkeun di jalma-jalma kafir bima kana perkara lam tuhitu anu terliputi jalma kafir bi'ilmi kana ilmuna ieu perkara tegasna kana Quran itu ngabohongkeun kana Quran walau dia tadabbaru teu dipikiran eta Quran teu dipikiran dalamun eta Quran dicerna ku pikiran anu jernih gitu nya sakali ngadenge Quran langsung bakal ngageter hatena yakin bahwa eta Quran teh lain jijieun nya loloba ke zaman sahabat zaman Kanjeng Nabi anu asup Islam teh ngadenge Quran termasuk Sayyidina Umar
anu keras kok gila-gila ngadenge Quran nya ngadenge Quran keke kieu teh nya ari di angan-angan makna didengikeun atuh nah kieu loba jalma-jalma kafir teh anu nenge maling denge karena Quran ge penasaran teh naon sih cenah ieu ngadengikeun anu geus asup Islam maca Quran langsung hatena ieu kok istis atuh kieu gitunya moal hayang bisa jadi seperti kieu asup Islam dan tidak kita anu henteu tadabur makana Quran tengah mengenang maknanya teu mangaruhnya teu mangaruh walamma ya'tihim ta'wiluhu walamma ya'ti lam ya'ti jeung teu datang him ka jalma kafir lamun ta'wilu ta'wilan Al-Qur'an ay akibat ma fihi min al-wa'di geusna pungkasanana perkara di Al-Qur'an nyatana dina pirang-pirang pangancam teu di manggara teh henteu datang ta'wilan Al-Qur'an teu datang pungkasan dina perkara tina pangancam tina akibat ancaman-ancaman tidak pungkasan ancaman-ancaman anu tertera dina kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim kadzalika tanya kitu seperti nabohongkeun jalma-jalma kafir kadzdzaba nabohongkeun saha ladzina jalma-jalma kafir min qablihim sanes jalma-jalma kafir anu aya zaman kanjeng Nabi Muhammad nabohongkeun ka Rasulullah. Tah tiba heula na kitu. Sababna didasari ku hasud gede nama. Nya. Ain lamun geus hasud boro-boro goreng alus oke katarima teh goreng geus hasud. Naon hasud teh? Hasud teh teu mencak membobatu bunga. Eta hasud ngaranna hayang mata membobatu teh cilaka bunga lamun batu. Susah. Lamun geus hasud rek alus oke batu rek dimalus ka urang aya hasud dina hate kata di mana teh goreng bae hasud ya segitunya jalma-jalma kafir oge berarti hasud ka kanjeng Nabi itu kanjeng Nabi dijadikeun rasul atuh kasih eta kurang di golongan kami dibere perkara-perkara anu jelas bener tidak ini didasari ku hasudnya boleh mereka terima fangzur sok dan ningali aja kaifa kana kumaha bukti nan akibatul zalimina pungkasan jalma-jalma anu zalimin ku ngabokeun rasul akhir amrihim minal halaki nyata tidak karusakan kehancuran. Geus ayeuna mah teu kudu pusing-pusing wae Muhammad jeung usal deuleuh bae. Umat-umat anu ti heula anu ngabohongkeun rasulna kabeh ge pan hancur. Geus tong pusing-pusing engke ge bakal dihancurkeun ceuk atuh naha geuning datang ka ayeuna teu dihancurkeun keneh sabab umat akhir zaman. Itu nya ai baheula mah datang rasul mak geus kaliwat batas dina kufurna Allah nurunkeun rasul didakwahan ku rasul jurus terakhir eta mukjizat tembokeun mukjizat teu iman hancurkeun jadi deui ku kaum anu hanya ayeuna kan geus mau diganti deui kebe biasa wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa minhum jeung eta sabagian ahli Mekah man aya man yu'minu iman bihi kana Quran. Nah dibejaan ku Gusti Allah kebe aya
sebagian teh aya iman aya nu henteu kauningan ku Gusti Allah. Kade ari ilmu na Gusti Allah mah kamunina Gusti Allah mah ari sifat kalmana Gusti Allah teh qadimun qaimun bihaqi ta'ala. Qadim nya teu aya kawitanana jeung teu aya tungtungna, lain ilmu baheula lain ilmu ayeuna lain ilmu engke, beda antara ayeuna beda jeung ilmuna jelema ulah disarua teu beda nya. Urang mah baheulana nyaho teh kitu ayeuna kieu engke kumaha kitu nya. Ai ka Gusti Allah mah teu aya baheula teu aya ayeuna teu aya engke. Henteu kalipat teu kaliputan ku waktu ilmu Gusti Allah nya. Atuh cenah kumaha eta kauningan engkena di Gusti Allah mah teu aya baheula teu aya ayeuna teu aya engke. Ulah disarua jeung kanyaho budak, ulah dibayangkeun jeung kanyaho manusia. Dan geus kauningan Gusti Allah itu engkena bakal kitu. Ai di Gusti Allah mah teu aya engkena kauningan teh. Eta nya. Teu kaliputan ku waktu. Pasti. Beda jeung manusia. Beda jeung manusia. Lepas tina waktu. Nya boro-boro ayeuna jeung Gusti Allah nya jeung papada manusia we masih di alam dunya. Bisa bae waktu kacau. Bisa bae waktu kacau. Lamun ti urang ka misalna biang naik pesawat ka Amerika misalnya Amerika ti urang teh miang teh pas Jumaah misalnya malam Sabtu ya. Nah datang ka ditu teh eta teh acan poe Jumaah kudu Jumaah deui. Ya. Kan bisa kawernya. Ya. Bisa tambah sapoe. Bisa mun urang hitung waktu salat teh cicing deui pun saminggu teh 35 kalinya. 35 waktu salat. Tapi lamun urang yang ti dieu misalkan ke Amerika, datang ka itu. Saminggu teh bisa jadi 40 kali salat. Lamun ieu berarti di dieu geus salat Jumaat datang ka ditu teh wajib deui salat Jumaat. Ya wajib deui. Da acan Jumaah lagi. Lamun ti ditu ka dieu eueuh sapoe. Saminggu teh bisa jadi 30 kali salat. Salat fardu. Ya. Heula berarti heula di urang waktu teh nya. Bedana kan kulon itu. Tah eta kakara di urang bae oke geus kacau gitu waktu teh. Itu. Komo lamun misalkeun dinisbatin ka Gusti Allah anu teu kaliputi ku waktu. Jadi Gusti Allah mah teu aya baheula, teu aya ayeuna, teu aya. Itu da ilmu Gusti Allah teu kaliputi ku waktu. Sifat ilmu Gusti Allah sifatun qalimatun bila dia ta'ala teu aya kawitanana, teu pernah bercanti Gusti Allah jeung moal teu aya sadayana sami. Teu baheula mah teu apal, teu apal betul. Dan teu aya baheula jeung ayeuna ka ilmu Gusti Allah. Artinya wa in kadzabuka faqul